Angke anggon pangantena di dieu nya pelaminana tadi dieu tah. Terus ke panggung di dieu tah panggung. Kayak anu tamu teh di dieu tah di payun. Parasmanan. Parasmanan di mana? Aduh di mana sih liurnya di dieu tah. Di dieu lah mahi meureun nya. Siap. Atur nuhun nya entos dongkap ka dieu entos ngecek ieu di dieu nya sakieu mah luas nya luas sakieu mah. Jeung 100.000 mah meureunnan. Nya urut babaturan baheula di Saudi ge darek daratang cenah ngomong nama. Imah lagi kos ieu dekorasi hayang nu halus pisan. Bingung Emang jeung tanggal bara sih teh? Can dumuk tanggal nama cuman ieu mah ieu doang supaya engke teh mahi henteu tenda anu mahal teh nu mewah kitu. Oh, ai sugan teh geus dumuk. Borona mah jauh-jauh ti Pabuaran. Nyapan ke moal ka batur rek ka di dinya we apanan bising aya batur nu geus nyarter pan. Jauh-jauh borona mah. Tenang we atuh ke ka di dinya atuh lah. Pokoknya mah dumukeun we heula. Ke mus dumuk di bejaan deui. Ke kari ngebel nya. Ke nitah batur da teu boga HP di dieu mah. Lumayan si Ahmad bere duit 50 dibelikeun kacang. Mending we Ahmad sia kawin teh. Mabawaan ka Maoda terjadi omong teuing soalnya apa sungut di lemah eta mah. Yes. Terus di mana Bel? Iya nyicil si Ahmad cenah hayang kawin. Si Ahmad. Oh, jadi geus nanyaan kamari aing jeung si Iem. Nyicil mah kacang sih malah batan anu hudang ngajuru. Nyanane teh hidang ayeuna aing mah di kacang kaisukan meuli semprongna. Naon gunta ganti. Iya sih. Nya teu nyaho can dumu kajata mah. Cuma nanyaan doang aing. Jadi kue geus numpuk di Mas Sia. Teuing. Rek jadi nek henteu mah udah macan naon geus saya pepentan cenah hayang 2 juta Iis. 2 juta nya wajar sih sia teh. Nya wajar teh ayo. Bang tamu teh kudu disuguhan sia teh. Sakitu ge anakna aing nu ngawin nu sudieun. Coba lamun si Ahmad mah nu sudieun. Nya ngawin ge teh hidang ai gratis beda moal daekeun. Aing teh teu kawin amil doang bungeun. Wajar teh cenah ikatan. Udah ngora kene ke mun si Iem anakan sia kumaha. Geus cenah nyumbang mal. Oh tuh pikir-pikir kan aing nyumbang eta mah gelas 10 siki. Dulu kakawin teh ngabaringung Is. Nya kalau tak geus eueuh geus pae ayeuna ka aing. Jawab sia eta mah beloin. Yah, ngawakeun aqua gelas ti ludus mah himul si ka Maoda. Mah aya tamuna kitu. Nah, undangan kita jelema eta mah komo ci Iem. Sama anu undangan teh. Aing rek nanya eta hajat emang apa? Nya ngomongna mah cenah menta naon uang naon eta teh. Dapur. Cenah 2 juta. Berarti lamun menta uang dapur berarti rek hajat. Nya moal mahi Iis ya teh nyadiakeun daging jeung undangan moal matak mahi pisan. Padahal mah da geus nya anak geus rangda ieu. Geus ada salah mah. Cek aing. Beda deui pikiranna mah. Aing katempo wae. Aja teh cenah hayang nanggapna cenah anu viral teh ayeuna. Saya sih nyapa nyanyi dangdut teh loba apa nyanyi dangdut keur di TV laga jeung legeg mah gedean kene hitut manehna mah. Padahal mah ieu we masih nanggape topeng streamingan teh. Oh nya kudu ngarumasakeun. Nanggap ieu we radio we jelema mah ulah hayang pepentaan ka salakina kieu kitu. Aing mah pokna teh kieu Is katanya geus kawin jadi si Ahmad. Anu pake ieu teh nya pasti hutang lagi. Takon gelang 1000 haji cokot cek aing mah pake modal manehna hayang rame mah. Nya sugan eta ongko Bel. Nyaho teuing aing nek balik Wae kieu aing can peperan susuhun loba can ngepel nguruskeun si Ahmad. Nya layahna tuh mending aing di kuliah mah aing teh di kuliah nih Is uyuhan aing daek. Boga di sia meureun ge inget pisan hayang direward si Iem duitna. Eta kan mun kawin. Geus aing balik nya geus Ke teh jeung si Iem di siapa saya wae. Engke ulah hilapnya di dia tah pelaminana di dia nya dekorna terus di dia panggung ke di dia teh meja prasmanan nya pokoknya mah nu mewah nu termewah nya ulah henteu mak iya mak ieu teh we tukang rias sakeun ke wing kawin emang kitu geus dumuk nya kayak dumuk mah maaf ngerakun tuh aja mah ini kuat dipanggil-panggil ka imah teh hidang sia mah ya tanggalna oge can dumuk iya mak ngerakun ya si Ati mana Abi di Pabuaran Sumba. Di Pabuaran jauh-jauh. Iya, tuh hidung sateh. Mama ngerak-ngerak anak Ya nyerahkeun di batur jauh-jauh. Mama dengekeun engke panggung di dieu tanya. Engke sulawas-awas keur di dieu sulawas. Tapi tanggal teh hidang ge can ge dumuk sia. Yang pakai terpal. Embong jor ngerakun tamu ti Dubai gerek dararatang mate Si Ahmad ge tibang mere 2 juta moal nantak mahe. Bisa nya dianjuk oge nya, bisa mah dianjuk oge. Kirakeun dianjuk batur jauh-jauh ti Pabuaran Subang arek dianjuk. Nyakeun batu mangke. Ieu burayan hajat oge muka amplop muka gentong dibayaran.
Oh, lamun untung teh hidang. Emang berapa sih KBKB? Murah harganya mah tibang 35 juta. Tah, 35 juta. Modaran aing teh hidang kitu mah. Gede banget, Mak. Nya kumaha tuh Mak tibang anak hijina ah. Geus teu jadi, engke we gampang can menang tanggal ieu sampura Maaf itu wae nyenangkeun anak hijina tuh Mak. Nyenangkeun teh lamun gablek duit sia teh. Aro kira deui Mak teh. Hampuranya ya ieu mah anak mama rada burung nya. Hampuranya. Ayo balik balik hatur nuhun. Ih mama ngerakeun we anak nyerakeun ieu mah boga duit mah ayu wae. Teu hidang sia. Batur jauh-jauh ti Subang ka dieu. Ya mantap ge. Saya mikir-mikir heula aya duit mah. Sugan kae aya undangan loba undangan mak. Besan dararatang. Kos nu undangan wae sia ka batur. Mama kitu wae ngarakeun we anak. Mantap dami-dami heula jeung kolot geura. Ya mana awal sih tadi saya siap sikat gas. Si cantik Aisyah. Iya Bu Haji. Dari mana sayang? Habis shopping Bu Haji. Masya Allah banyak banget belanjaannya. Alhamdulillah Bu Haji. Allah. Bu Haji mau kemana? Kenapa? Enggak. Bu Haji mau nagihin. Ya udah tuh Is mau ke sana ya. Oh ya udah. Duluan ya Bu Haji. Iya. Dah. Anjing. Bu Haji deh lah. Padahal tadi lumayan tak ceker modal. Udah si Ahmad mau kabar deh wae. Aing meni nyeri hati banget dah. Meni wirang. Tadi tukang dekor meni langsung diusir kumaha odah. Hei ampun Padahal mah rezeki mah nuturkeun. Sadajan mahal oge buat tingkah bayaran. Mana ka mana wae Pas digawe. Digawe di mana sih? Hanya neangan modal kan? Yo nyaho teh urang teh tadi teh era. Kunaon sih? Coba nya WO geus datang, tukang rias geus datang, kumaha odah diusir. Urang kan eta nyewa WO nage, WO jauh di Subang. Udah, maneh mah can naon ge urang can boga duit geus milih-milih WO. Emang maneh mere uang dapur bara duit sih? 2 juta. 2 juta mah kanu naon beli hayam doang oge kurang kene hayam mainnya 3,5 juta. Bunga orang pokoknya hayam 10 juta. Mun teu 10 juta orang bung kawin, tetulus. Ini kitu nya. Yo, tadi WO oge hargana 35 juta. Gun panganten, organ, komplit pokoknya mah. Yang geus satung ke orang usahakeun heula. Pokoknya mau usahakeun mun maneh bogo, mun maneh niat tarik ngawin urang kudu aya duit 10 juta, minimal 10 juta. Sanajan urang randa oge minimal 10 juta kudu ngahargaan. Heeh, siap lah. Heeh, geus aya na geura usaha ka ditu neangan duit. Heeh, tunggu geusnya. Heeh, neangan dinya. Man. Ayo. Zaman ayeuna biaya kawin cuman 2 juta mah kanu naon. Daging hayam oge 3 kintal, 3 juta leuwih. Jor we teu sararudi teuing aing mending tulus kawinna. Mun 10 juta mah tak karak daek. Budak teh geus aya wae. Coba ningali si Eus balanjaanna loba. Pasti da dikukun ti si Eus da karunya we aing manda. Kumaha wae sih? Bebeja kasih iem kama oda lapur uno percayaeun aing teu boga bukti da. Tadi ge arek midiokeun tapi kumaha bingung. Da tambah katingalina tibang saliwat teh ya. Ayeuna mah aing kudu sadia wae HP jeung midiokeun. Mak. Bu Haji. Eta beungeut maniku alu masan teh si Mak. Kunaon sih? Ya sih, misuk-isuk geus mamawa naon si tukang tenda cenah majar teh hayang
hayang iya di dia, hayang parasmanan di dia. Mending geus nyacang-nyacang cenah ge kitu. Halo, Masya Allah, mak eta mah rek rame-rame meureun. Itu nyaho teh kos anu aya duitna wae coba tibang si Ahmad arek mawakeun 2 juta. 2 juta ge nyaho teuing Bu Haji. Terus mah lieur ya kumaha Bu Haji? Eta kira-kira na emak nunda mas teh rek dicokot moal. Ya, cigana mah kapaksa ber Bu Haji. Rek dicokot we da moal mai tibang duit ngandelkeun ti si Ahmad mah. Ya heueuh mak, ayeuna daripada hutang mending burai hajat teh kabayar. Eta si ieu isuk-isuk mamawati mana? Ti Pabuaran Subang cenah Bu Haji tenda. Masya Allah, mani WO jauh deh. Kuat karunya jauh-jauh tuh hidang banget sih. Pada nama mata tangga ge loba mani kudu urang jauh. Tetangga ge loba, manehna mah hayang kateng jowe ku batur, hayang anu mewah wae. Oh, jigana itu mah WO-na alus meureun mahal. Terus nu gablek duit wae. Yang geus atuh mas nu diuing cokot we waragad maot tanya kumaha engke we, sugana milikna deui. Doakeun we Bu Haji mah sing sing sehat, sing kapanggih deui rezeki nu gede mah. Bu Haji Ya mak, uing rek ngomong. Naon Bu Haji? Eta yakin rek dikawinkeun wae. Panyaho sorangan si Ahmad kamari kanyahoan ku uing. Ya yakin teh yakin Bu Haji itu budakna geus hayang wae kawin si ieumna. Si ieum mah apal soran murugul jelema. Oh, uing sakapeungna bingung mah, mending ai manjang rumah tanggana. Coba kanyahoan namun jiga kamari omonganana kumaha wae. Murugul si ieum mah. Keun bencan katenjo ku matana sih Bu Haji. Hanjakana uing ge teu midiokeun teh eta ge mak. Engke mah nya lamun aya nu kos kitu deui, videokeun Bu Haji ambe aya bukti. Mak, uing teh mani teu kapikiran kadinya teh atuh dage. Sugan teh kata mah si ieum rek percaya lapur geuning. Moal mata percaya lamun teu ku mata sorangan di tenjo mah. Ya eta rek neangan poena ka saha mak? Ya ka saha sih Bu Haji? Ya aya kawawuhan uing ai beusi ngarek mah beusing. Minta antur ke Bu Haji nya. Ayo. Eta mah siraha berekeunana. Ya, saterehna we lah Bu Haji mun hayang mah lamun bisa mah minggu-minggu ieu kitu Ayo ya. Mak, ayo. Itu budakna mending geus layet banget ya mak. Layet banget ngerakeun ku tetangga Bu Haji. Sia mah kitu teu kaot manggil lalaki teh. Ieu teh emang lagi Bu Haji emak teh ka Bu Haji. Amprok di jalannya mah. Di jalan. Ngomong wae di imah oge lieur pusing. Ngerakeun mah beusi reuneu ti heula. Mah wirang. Enggeus urang karawinkeun lah kumaha engke we. Mereka mana deui sih? Ya enggeus balik Mamilu jeung urang. Ya Bu Haji mun bisa mah geus urus-urus tanggal mah ku Bu Haji nya. Oh nyapirak wae mah teh. Kudu jeung emak mah. Nya mah kolotna. Arek ayeuna. Terserah mah rek irasi. Arek ayeuna. Ya ayo rek ayeuna ge. Masnya can dijual meureun. Enggeus make duit uing heula lah. Bu Haji. Tibang eta mah kapamentahan meureun. Lain Bu Haji saha deui. Ayo mah sing aya rezekina we ayo. Ayo. Berarti tanggal sakitu meureun Bu Haji. Mah nyamanya dirobah deui Lah buru-buru. Pan geus nang nanyakeun. Lah HDG kitu Bu Haji buru-buru lah. Duit mah gampang aya ieu di Bu Haji nya. Mah tenang we duit mah. Makasih wae Bu Haji. Naon bela? Batur aing geus neangan tanggal. Nyaho tuh urang geus balanja nyicil meuli kacang, meuli rangginang. Ai parabotanana sih. Nya kompi dibawakeun teuing kituna ge kawin jeranda hideung ieu rada geuneuk Kaji teu naon teu dibawakeun oge nu penting mah mama 5 juta. Hah, ai kamari 2 juta, ina yang 5 juta, imah udah kumaha pikiranna. Pepentan si iem hayang 5 juta. Nyai kitu cakara mah geus etong kawin. Ya sia teh geus neangan tanggal boon. Kenapa geus neangan tanggal ka gedumuk-dumuk hayang 2 juta, ina 5 juta. Geus mah udah ai kitu mah geus tong jadi bebesanan mah udah Ya kunaon si anu riweuna. Mah udah anu riweuh mah encana naon geus nentukeun tanggal, geus mesen tenda. Ya buku si iem hayang buru-buru wae. Geus dumuk duit 2 juta hayang 5 juta. Nya geus cepet gelang di Ya bela tibang kari ngabejakeun ke sia ka si Ahmad, ke si Ahmad Jayan. Jadi ke Ya gelang mah arek dijual ku aing oge nya mah udah modal ti mana. Dumuk-dumuk minta 2 juta, ini yang 5 juta. Ya 2 juta mah hika naon zaman ayeuna seteh. Anakna geulis mah. Ya emang geus anak aing mah geulisan ge anak aing jeung sia mah bela. Ngimpi. Ya, naonnya Bu Haji. Ya ngadenganan ya kagugu ya. Lamun emak anak magali semua nepi kawin ka 7 kali.
Ya, Jadi geus takdir teh dang. ay sa kawin na takdir Oh, menyong. Bu Haji teh kawin-kawin mah. Oh, teu kawin jai lepa duit. Daripada sia kawin gak nu ngiriman duit, eueuh nu ngajak sare ti peuting. Badegok cobaan haji muda non haji non mak muja buta ijo. Cek sawai sia. Kau teh sungguh teh doraka ada Ya, sia kawin ge cuma boga salaki terbalik-balik eueuh nu ngaheesan bareng. Emang Bu Haji teh boga salaki di Bu Haji, buta ijo. ayo ah. Jeung jema kitu mah menang. Bu Haji, mah oda si ieu merandaka be telah laku. Ih. Mal menang Bu Haji ngomong jeung si Oh, mak si Bella mah kitu marulu hirupna. Bu Haji. Naon mak? Tur nuhun ya. Heeh, ayo mak. Kayak mas urang jual heula isukana nya mah nya. Bu Hajinya. Heeh. Udah pamit ya Bu Hajinya. Heeh, ayo ulang lamun ae. Harunya aing akan ini tebaroga. Ayeuna si Iem sagala hayang make WO segala naon ampun paralun si Iem. Alangkah indahnya dunia kurasa saat ini. Aduh, norek jadi aten, Atur jadi panganten. Tanggal urang barayam mah. kira-kira kawin sama. Teu nyaho mah Oda, encan tatanya ka dukun. Meski teh tanya ka dukun maneh mah. Ya heulah. Soalnya teh urang si Ahmad oge han sanggupeun mawa 2 juta tapi menek nyusahakeun cerek mah 5 juta. 2 juta mah paling ge ngampar samak doang ya, selamat. Nya moal lah we ona ge nu mahan uti Subang. Mana boga modal? Ya boga tenang we mending ngahinakeun banget ngomong aing ge mah teu boga. Cenah cek maneh kene tadi 2 juta. Urang mah we ona nya anu ti Subang anu nggon pangantenna teh 14 meter. Cek segala cenah rek anggap organ nya. Organ ti Surabaya teh anu mau nata. Ti ting rame meureun Nya nya. rame lu panggung lagi meriah. Megana maneh, rangda teh dikawin Oh teh kan di nya. gigireun imah urang teh imah tetangga trek dieserkeun heula untuk sementara. Sebar undangan meureun. Nya sebar 3.000. Ti ting mah udah pusingan amat ieu. Ya daging lagi urang mau daging ayam, urang merek daging kebo. Eta teh bener kitu ah. Ya bener lah. Ya atuh bener mah ya, kurang didoakeun sing lancar. Ke datang sia. Oh lah pasti. Ya undanganna minimal ulah 35.000. Urang mah hayang 50.000 nya. Ngado ka manehnya ya. Embung kado duit we 100.000 ge kajeun. Aku duit. Tapi maneh mah daharna oge di nu belah dieu jeung terihuut nya. Mesti ting maneh kos Nya kurang rek dibedakeun ya. Jadi antara nu beunghar dahara jeung daging kebo nu malarat, dahara jeung daging kucing, terus nu malarat pisan jeung terihuut digalokeun. Kalian we ora ya tuh ya. Nyata mah teh iis, orai mah ah. Oh pokoknya mah daging naon we nu penting mah maneng ke lancar. Ge nyawer nya. Soalnya orang nanggap mon teh apa mon nata mah anu ti Surabaya teh. Rek anggap naon eta mah lah nu penting mah. Organ eta. Tong sampai cerai. Iya nya hiburanna ge nya isuk-isuk jam 8 nepi ka jam 10 degung upacara adatnya di Cilamaya Kulon. Terus jam 10 jam 10 orkes, terus 2 peting topeng pendul sinar pusaka wargi nya di tempuran. Nyangke sih can malam pertama geus gempor ah. Sia teh. Nya teh kudu nungguan malam pertama aing mah tadi ge jadi. Sayang. Iya mah WO teh tukang rias engke. Dong coge dumuk cenah, tadi dah geus suruh. Goblok. Bu Haji mau kemana? Mau nagihin biasa keliling. Kenapa? Ada seseorang, Bu. Bu. Ibu kecelakaan Bu ganti. Ya 2 juta mah hika naon zaman ayeuna sia teh. Anak-anak gulis mah. Emang geus anak aing mah. Bisa dipotong. Alangkah indahnya dunia kurasa saat ini karena malam ini malam bahagia. Ada pengantin eta naon sih arek. Salah ya.